Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senen tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 Ari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahaya mani ngempur di bumi hurung mancur parangina Kangjeng Nabi jati kapinuku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami Ker 4 tahun yuswana dibersihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nunolahna Jibril kadua rencana Mikail jenenganana ngasihkeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicap ku hotamin Nabi Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun duak sasi kaunggulkeun kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyangna mulih ka batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas ramana Kangjeng Nabi sering pisan dicandakan garasam sok nyandak bareng dagangan didinya teh pajeng pisan kacatur di eta negeri loba pandita Yahudi sareng pandita Nasrani nu teu pangjeng Kangjeng Nabi sadayana sasauran ieu jami moal nyalahan pinabieun akhir zaman torek Injil geus ngiberan sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun pangnutan karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah babakti di Gunung Hiro miranti ibadahna saban wengi didinya jo kasumpingan Jibril nunurunkeun Quran kalawan dawuh pangeran Nabi didamel utusan
Harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti, diutusku Allah pasti ngembarkan agama suci. Anu iman pangheulana Siti Khadijah garwana, Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana. Murang kali nonoman anu pangheulana iman, Sayyidina Ali pisan kana bisa derek misan. Jeung ari jalma belian anu pangheulana iman, Sayyid Bilal kaleresan anu jadi tukang adan. Ari lolobana pisan ka Nabi teh ngamusuhan, nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan. Nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur, runut kaul nu kamasyhur Kanjeng Nabi teh disaur. Dipapagu malaikat nyandak buruk nu kasebat, lempangna teh cara kilat tutunggangan Nabi angkat. Ti Makkah ka Baitul Maqdis telami-lami antawis, ku jalmi henteu katawis kersana Gusti nu wacis. Ti Baitul Maqdis terasna naik tangga saterusna, Mi'raj taya kasebatna ka langit Nabi sumpingna. 7 langit sadayana sareng arasy pangluhurna, disumpingan sadayana katut surga narakana. Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman, anjeunna kuduna tepan salat muji ka Pangeran. Sadayana jalmi iman sami gaduh kawajiban, salat nu 5 giliran henteu meunang dikurangan. Salat eta minangkana dina agama tihangna, jalmi nu luput salatna nyata rubuh agamana. Kafir Mekah kacaturkeun barang Nabi nyarioskeun, Mi'raj lain dimulyakeun anggur pada nyeserikeun. Pada hasud ngakalakeun tidinya Allah ngarasakeun, Kangjeng Nabi dialihkeun ka Madinah disirnakeun. Para sahabat pirang-pirang bumila milu iyang, milu ngali saabdulan henteu pisan sumoreang. Tambih kamuliaan Nabi di Madinah asal sepi, jadi rame kuno ngaji muji kanu maha suci. 10 tahun lamina di Madinah jumanengna, agama Islam cahayana gumebyar ka mana-mana. Ari mungguh Kangjeng Nabi nyaahna langkung ti misti, ka umatna jaler istri leuwih ti sepuh pribadi. Welas asih kanu miskin sumawan ka budak yatim,
pada sebeh ku paparin kadaharan jeung pisalin. Akurna ka urang kampung calik satata ngariung tara angkuh jeung adigung sanajan ka urang gunung. Kano nandang kasusahan gering jeung kapapatenan ngalayat sarta ngubaran ngajajakeun ka kuburan. Manis saur manis budi estu mustika ning jalmi sajagat mau mendak deui sae rupa jeung parami. Rarailir bulan purnama halus ngalir ka tumbiri waos lir inten widuri salira harum wawangi. Estu kersaning pangeran lain sengit di menyanan karinget padanan dean diparake sesengitan. Pirang-pirang mujizatna tawus kanabiyanana Quran nomor hijina mujizat nu pangmulyana. Tangkal nu perang dauna disiram urut abasna ngabadak loba buahna sarta hirup saterasna. Domba nu banget kuruna sarta lepet susuna diusap ku panangana ngadadak juu susuna. Dina hiji waktu sri sahabat bet kirang cai teras bae Kangjeng Nabi mundut cai anu kari. Cai ngan sakedet pisan estu kabeh pada heran Nabi nalengkeun panangan dumadak tuluy menceran. Cai mancer loba pisan kaluar tina panangan sela-sela ramo pisan cukup kerja mareaan. Ya Allah nu sifat Rahman abdi teh iman ka Tuhan teu aya deui pangeran lain ti Allah nu heman. Nu ngadama bumi alam rau jeung eusina pisan nu wajib diibadahan taya anu nya samian. Sareng abdi iman deui ka Muhammad Kangjeng Nabi yen eta utusan Gusti miulang ka jalmi-jalmi. Nu sifat kapercantenan wijaksana tur budiman bener wungkul sasauran lain saur kaheureyan. Hormat urang ka anjeunna dina mangsa jumanengna sareng sabada wafatna estu teu aya bentenna. Nu Gusti junjunan abdi Sayyid Muhammad Habibi pamugi salira nampi kanu hina diri abdi. Abdi umat akhir zaman anu banget panasaran hoyong tepang ngadehesan sejatuh serah badan.